Apa gunanya pawongan kalau kita diam saja? Cobalah kita berpikir dawala. Entah kenapa bingung memikirkan sesuatu yang tidak mungkin hal dalam ini terjadi. Beliau pergi ke hutannya yang disebut Amr. Itu hutan adalah hutan sangat mau kopi inu mekusia. Wey, Aisyah nah goblok sih teh. batur sinetron. Batur sinetron kopi. Jadi we kaganggu. Hayang eksis we teh tukang kopi tah. Lamun teu payu enum kumaneh. Sampai di mana barusan? Doh. Sampai di kopi. Coba bayangkan. Iya. Itu tukang kopi. Sama saya dicarekan. Sampai tukang kopi gegemeun. Sampai tukang kopi punung. Dia sampai rehak ranyum. Aku tidak suki. Suka. Kayak dawala itu pan anu disumbuk diomongkeun teh juragan Bima jadi kana kopi sih teh. Oh iya lupa. Cek maneh ieu mah. Cek maneh. Ieu mana nu bener ya? Bima atau biasa? Naon? Bima atau biasa? Menurut pandangan saya, prediksi antara Bima dan saudara-saudaranya itu sebetulnya dua-duanya itu menurut saya tidak benar dan tidak salah. Terus urusannya kumaha itu? Karena saya itu tidak berhak untuk menghukumi seseorang. Sabab jelema itu tidak diberikan kewajiban untuk menghukumi seseorang. Wah, si elit. Begini. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir tentang politik yang ada di sini, bagaimana menurut Bang Karni? Bang Karni ngaleos. Pandila mama tadi wajibkan ngahukuman nya jalan mama wajib nage nyontoan lain ngahukuman dan ngahukuman malain jelema tapi hukum tapi kumaha juragan Bima benar juragan sepuh benar duana oge nu hiji nyaeta tina kahariwang anu hiji nyebarkeun dharma nyaeta dharma cumpon kana janjina tadi dia nemongkeun ulah jalin janji teh gitu. Jadi dina ieu mah salah jeung bener salah jeung bener nu aya ditarima jeung teu da balaner duana oge ulah wae nyebut salah ka batur teh ulah wae nyebut salah ka batur teh komo ka batur jeung ujug-ujug kafir ka batur nyebut-nyebut naon musyrik bin'ah ulah wae nyebut kitu itu jeung ilmuna mah udah wala tah ieu cokot hikmahna ku urang nya tak aya nama urang bantuan we bantuan saha juragan Bima ku bantuan kumaha urang ngadoana ya Allah ya Tuhan kami gitu bener eta teh geus kitu doa teh tuluy mah kumaha teh sewang-sewangan we eta mah da bahasa-bahasana pangeran mah da apaleun kana bahasa urang teu bisa bahasa Quran atau bahasa pribadi da Allah mah nyaksi kana hade jeung gorengna jelema ngahesekeun ku bahasa Sunda ge bisa ngadoa mah ai can bisa mah leuwih hade lamun geus bisa
Udah, hayu urang pesen ya. Dewi Kuntina Librata saparantosna lugai tina kapidarana utawi kapiyuhan langsung bejas medi mujabrata kahyang mahasukma malah mandaria Arya Bima aya dina kasalametan atuh ya Arya Bima utawi Raden Bima teuneng ludeng hanteuring rangat jugjug nyata ieu alas amer anu maksud pada ngababan alas amer teu aya kahariwang teu aya karingrang estuning teuneng nyata tina niatna bade nyumpon kana janji dharma cumpon kana janji Arya Brata Sena kepapak dening rengkong buyut alatria Palintangan pepaneran pangalusna sanajan di kantumuran kasayang semua musnah waraga seni padalangan boga tekad utama nu utama jadi juru penerangan seniman jangan wayang tema ngadong perlambat manusia mah manusia no kumandang sabab tuh di pangeran sabab tuh di pangeran Bobu Eyang Akang Yudhistira Nen Nakula Sadewa Mar doakeun aing man aing rek mimitian yang ngapapat di leuweung amer man kita pereng kita menang hirup urang sing tangtu sing uningat kana waktu dak kana waktu geranya kang karom salam anu bageun ulah tepuk nyalaku sing terang pangaji waktu pangaji waktu
Pangtengan dituju Pangsangkan Korea maju Ulah yang rumeng sang tanjakan kaliwatan ngantos pangijeng pudunan kitu deui kabacaan bandingna katunggaraan bandingna katunggaraan sampeungkeun urang kumaha ulah kenetnya isian ilmu tutut nu nyisian nu goreng terus waspada nerakato mangwaspada nerakato mangwaspada nerakaton pada tumarangan tumarangan nampu Arya Bima parantos numugi di payuneun aing rek mimitian jeung apa-apa alas amr dah sae kula patingali itu leuweung datu biwirna ku aing disampeurkeun ku aing hayang nyaho leuwih deukeut eta alas amr ku aing Wiwirna alas amr di cek penduduk belah ditu cek warga anu belah kaler di tetawang belah ditu iya anu kasebut na alas amr deh memang iya jarangotan kieu iya gelentegan eueuh hiji ge tangkal anu ruksak di dieu jigana ieu leuweung can pernah kajamah ku jelema ieu leuweung masih kene parawan ieu Bawu Eyang Kakang Yudhistira Net Nakula jeung Sadewa Mar doakeun aing Mar cebot dawala doakeun aing hei anu ngageugeuh di ieu leuweung hampura aing reka babat ieu leuweung lajeng iya Arya Bima utawi Raden Bima menekung Kahyang Maha Agung Mujasmedi Kahyang Maha Widi munajat
kanu maha kawasa manteng kanu maha langgeng muja berata kahyang maha sukma gentur tapakur kahyang linuhur Silokana rep sidakap sinukutungu mateni sirapati catur dia catur araning opat dria pangawasa wonten pangdangu boten dipun dangu wonten paninga boten dipun tinggal wonten pangampung boten dipun ambung wonten pangucap boten dipun ucap romik sapan saberata Ansalima berata kuat sir budi cipta rasa kalian kersa kadya wong mati madep nanging batina ngademi nyata kanih yang mahawidi mengucapkan kalayan kersana nu maha kawasa nu maha murah tur maha asih asihna di alam gaib murahna di alam nyata murahna di alam nyata hati putih cahaya herang nu herang sabdaning urung tanding damar kurung moncorong kadiasrang ngoncorong kadia bulan 14 nu ngadeg dina tungtung ati urung tanding damar kurung moncorong kadiasrang kadia bulan 14 jaang padang narawangan jaang ku Allah sadaya muntang kekersayang agung barengan ati pangebakti jembaran akan kawas agung kamaha suci kinuluran darah hayu nada pangwaris pangabakti mugi-mugi nangatayungan tebih marga rumiwi anggang ati marga panghalang nyungsi kajemaran budi nyungsi ke jembaran di para wali berkah di para liya karuhun sing pada ngapi para arwah sing ngariksa mambri salamet jeung hasil memberi selamat jeung hasil mukika para karuhun
kabeh alam nu kagungan usik malih ngarahmat nangat dayungan geni amin ya robbal alamin mugi Gusti nang Liliria meruangun kayang impen sare ngalinduran Liliria meruangun kayang impen sare ngalinduran ngalinduran sapisan wani wawu tewana tewani tewawu nu di darat una jaya nu di jaya una sang ratu mut-mut di bumi mengapa nyembingkem amingkem amingkem ampura bisiaya nu teka deuleu ku aing makhluk di ieu alas amar bisia nu katajong nu kasiku nu kabadu ku aing hampura ya aing ngajalankeun dharma nyaeta pikeun nyumpon kana janji Raden Bima iya inget kunyam lamaina mardih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa nyata pada mitumayan nyata ngababa di alas amr anu kiwari parantos aya di payunan ya Arya Bima Arya Bima singkil bari yang tetep hatena manteng kanu kagungan malah mandar aya dina kungkungan pitulung jeung rahmatna Raden Bima ngawitan ngadarmakeun nyaeta kababat alas amr wana wani wawu biqadratila biirodatila bifadlila wa birrahmatila biidnila oi
Iya babaruite wite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar inggali ia inggali ayu agung babarwite samia rempel samia pang-pange sekar mekar ing kali iya inggali pandele si pananarung si pandan sakilatan cakatigas kumangsa ieu Raden Bima anu ngapabat alas amer di payunenana kacarios di tengah leuweung di alas amer itu ujaring carita di tengah leuweung nyaeta di salapeting ieu leuweung alas amer aya dua buta nyamang aye tukang ngajaga ieu leuweung ieu dua buta kakasih Maruta sareng Maruti pada melanana nyata ngajaga ieu leuweung bisi leuweung aya nu ganggu kitu ucaring carita jadi Kang tadi urang moyan dulu urang istirahat bari moyan urang moyan kabeneran ieu waktu pecat syawed urang ninyo ente panon poe moncoror kabeneran nasi goreng geus datang alah eta geuning poho mah nya di leuweung nasi goreng hampura di Kang kadieu bawa bako teh di urang ngudud jeung akang di dieu di bawa daun kamung kolobot bawa di nya bakona bako tampang ka dieu kade ulah kucubung di lieur si mah kamari dar kucubung di udud pugu we gelo atuh kadieu di bawa kadieu bako mole teh euy urang ngadu bako jeung wakang ari eta gelas batok kalapa aya kene bawa kadieu urang tinyu kabeneran ieu kakaram naon ngabubukeun kopi ngabubukeun kopi ka dieu bawa gula kamungna ka dieu gula kawungna ka dieu iya Kang iya ya ka dieu beb mangga Kang Sakabe jalan kasorang kabon lawang jeung tanjakan Sakal tugas kasarang bayi
kade ngajadi pantrangan Kade lah. ulah nyian kaawonan Kan tenang eta. sabab teu widya panggil Oh, Di jantung agi. malela dianggap palang Malum di leuweung atuh taramani. dianggap pager jaya beneran panon poe moncorong aing rek moe tongor beres Vitamin bulan. teh kula. ngeunah kieu ye hayang moe tongong aing poe ieu ye Raos kira. karena penting diguyur aing ku hujan Ya, Rejeki. rezeki puluhan bulan teu hujan Syukur we leuweung teh kula. beuki geunah we leuweung teh kahujanan memelihara rejo laras bulan. Sato-sato tinggal tuh Seger, tinggal seger. seger rek neangan suung aing Alah, beres. buahan araya. ngeunah suung mata dipais aduh nikmat ya gini komo jeung Indomie ini suung mah Jeung mie repeh. alah ngajag-jageun heula tuur ah Ah, sae pulang. Oh. Aduh. Pemanasan heula tuh. Allah. Duh. Cing baraletok gitu itu Sarang ke Cimpenden. sampai anak kirang kita. Alah, eta. Hei, eta imit dugi ka Bong dulur Tarsan. totojer aji oh, mana teh imit. Kanam pegetur. alah jag-jageun heula tuur aing Dah sae kulan. Sariki kudu certi sarengkak make pikiran. Beres Wauti. Gula bina lampangan beda mangita senangan kudu ngukur kaayaan sing ingat kana wiwitan daek tulu tinulungan kanu leutik kahenan ngopoekeun becangan nuling lu bejaan jalan Hei, anjir geudaheun anjing alah hirup di leuweung kieu we geuna sora bangkong eueuh diigelan ku aing alah. Ya, beneran aya bangkong bisa ngalok bangkongna ahli seni ka dieu di mangga aa gedu aa jadi mun urang elia wiwit tangatmu kamalina lagu sok make aturan sagala rejang gerang bersatuan langkung teguh iman urang nakadakuku ulah sapertos palupung kacayan dampil wudu ulah mendak kapingan ulah rek kumanggungan jalaran sok giliran panyawa kasangasaraan aduh eta ngapelekukna meuni raos Poe jai
Gening aya AA Ade. aya naon AA bebek iya komar ya Sarua jambring. urang ngabako di dieu jeung akang di Sumohun kolobot dibawa teu kahujanan tadi Kang Baso aing mah Takal caringin hilap. akeun baya tuh mending ge rada eureun ngarokok teh ah Laras. sok eungap deui nya abdi ge ayeuna mah tos eureun ari menta mah Kang Pasihkeun halus kan ka hilok. iya akang mah eureun meuli menta ngagayuh nya Kang urang ngadaguan naon ngadaguan pandayangan keur nyangu goreng Alah nya. ayeuna mah celebek ke si goblok suga nawaran ka aing dan teu Lapor ngarewe nih. ha leboke ku sia Dateng angenog atuh ieu mah. bejakeun kana boga hajat keur dalang man nogan ieu bohong gedang bohong Nugasin dua. Gending nu mama hariri Karet nirik ajen seni Alah beres. Jiwa bangsa nu tama mau hilang Salamina ayamku di buruan asik di auran subuh-subuh di auran subuh-subuh aduh Ibu Meli dah subuh-subuh urang kudu setujuan persatuan masing teguh persatuan damai sing teguh masing-masing tuh Aina yang disadar aduh Kang Ujang video syuting ku harian urang kudu akur campur ulah benang di bobodo ulah benang di bobodo geni labana di bobodo ayam upu di buruan kotor nama kotorna ngebul kaimah kotorna ngebul kaimah aduh Pak Ahmad bawang anu bager ngebul kaimah hayu gerak setujuan pangaweruh numereun Kang Karom salam anu bager pangaweruh
Amarwata syuta pengah nak kiri-kiri pengah amarwata syuta pengah nak kiri-kiri iya tukang jaga leweng maruta maruti nuju aya di satengahing alas Wonirahangan dika Kang jadi urang teh ieu teh nu ngagaji heueuh aya bulan nu mere duit teu aya nu muruhan lapur nu nitah ge eueuh nu nitah oge teu aya tak adi terek nanyakeun naha akang meuni giat-giat teuing ieu teh padahal kan moal meunang gaji nya akang ari ki adi ari urusan digawe nyaeta ngajaga leuweung lain urusan digaji atawa henteu atawa dititah jeung henteu na tapi ieu ngajaga leuweung geus ngajadikeun kewajiban salarea kewajiban leuweung teh ngajaga leuweung teh coba lamun urang eueuh leuweung rek kumaha urang ngalestarikeun alam teh kumaha sabab naon ieu leuweung teh kadang-kadang jadi sumber kahirupan ye ya ari cai apana namperna teh ti leuweung coba lamun eueuh tatangkalan di ieu gunung lamun datang hujan jigana ieu teh kabeh kahandap jadi longsor jadi erosi korban bakal loba banjir bakal gede tuh apan manfaatnya teh gede apan moal aya nu gawe lain urusan digaji tapi urusanana kewajiban ya sabab pikeun ngalestarikeun ieu alam dunya sabab saeutikna dunya atawa manusia teh berguru teh ka alam ya syumuhun akang ari leuweung teh paru-paruna dunya ya iya akang jauh-jauh kena beuteung ngalawan nih sia salah hoge cacak jago aing teu nyari pisan sia mah ya syumuhun akang ieu teh di mana teh akang ieu teh di dusun Puhun lain di leuweung lain ieu mah beda deui beda carita ieu mah di dusun Puhun RT 7 RW 2 Desa Taraju Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan nyaeta kupokana pangersana Bapak Uneb atawa nu katelah Bapak Ohid miwah Ibu Meli Guslow Meli Nur Hidayati punten dina raraga nyepitan putrana anu kakasina Cep Samsul Taufik Hidayat bagja ya leres akang urang doakeun nya murang kali teh cing bret kasep rezekina anu jauh cunuk anu angang datang anu caket gerak ka kore amin ditebihkeun tina balaina diangangkeun tina sagala rupa marabahayana ieu murang kali teh nya amin atuh ninsa kana dewasa cing janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama amin
cinekna ieu Cep Samsul teh cing janten jami anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Sumuhun akang. Kawuwuh ku para pini sepuh aya Bapak Kades Onjot Aya Suharja, laras. Bapak Walsini salah. Bapak Waslani salah maca aing euy. Bapak Bihi Edo, Aya Bapak Surja Jalaluddin, Kang Ujang video shooting, aya Abarnas aya, Bapak Dalang Irwan Tihaur Kuning, aya sumping Dalang Nonoman, kuning Bos Gurame, beres urang mah AAEN Kuswendi aya Cikubang Sari, laras. Bapak Guru Asep, Bapak Haji Didi Sinang Sari, Pak Dede Elektro, Aya ulan Lur Agung, laras. toko elektronik, Nya didinya nyayugikeun rupa-rupa elektronik, di antawisna boboko elektronik. lajang naon bobok Naon boboko elektronik teh Magic Gel, aduh magicom Magicom. Aya naon deui? Aya hihid elektronik. nah Naon kipas anjing angin. Ya. Sumuhun. Bapak Haji Didi Sinang Sari, laras. Bapak Ahmad Bawang Aya tuh, Pak Hakim, Pak Ustadz Ayub, aya Pak Dedi di Majalengka, atuh Guru Acim, aya Mang Acim Cimso, aya aya tuh ngepen pisan Mang Acim mah di mamana ge aya we. aya Nabuh di Bogor aya, nabuh di Karawang aya, nabuh di Cianjur aya. aya 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 kiriman pulsana. beres Da eta we bisa aing di Jepang aya. Hah? Bapak Dalang Eboh aya di Parenca aya. Bapak Lurah Pahing Wilanagara aya Bapak Lurah Pahing Wilanagara, nya Bapak Uli Sukasari sumping nya. Kang Rizki atuh tiranca keusi aya nya. Hah? Ai heueuh Kang Karom ti Salem Brebes. sumping Tuh ka dieu tebih-tebih. Deuleu taanggangnya sumuhun nya eta naon ngiring bingah kanu kaguan maksad. Mudah-mudahan ya anu kaguan maksad teh Bapak Unep sakulawargi cing kagentosan anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana. amin Diawit anu kaguan maksad, anu disepitan, anu nongton, anu ditongton, anu icalan kum sadayana dina wengi ieu mudah-mudahan cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. amin ya rabbal alamin Amin. Amin akang. Tuh, itu. Jadi urang mah ulah hayang jadi pegawai tetep tapi tetep digawe. Ulah hayang jadi pegawai tetep tapi kudu tetep digawe. Rek beurang, rek peuting di mana aya nyase jeung rineh digawe terus. Ya. Da moal pangeran mah moal nanggeui ti bongkokna. Ya, cing yakin kana pangeran. Cek pangeran sanajan anjeun ngalakukeun kasalahan sagede siki sasawi atawa kahadean sagede siki sasawi pasti aya balitunganana. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. hartos Ya. Jeung satulusna. laras Bisaan si akang geuning akang teh agama Islam kumadalang. Dalangna Islam aing oge Islam. Lamun dalangna Kristen meureun aing teh haleluya. haleluya Nya. Atawa dalangna Buddha om murgi gituan. Om awilahom. Ya. Shanti om. Ya. Tuh. Pilih badai Shanti om. Aduh. Geus ka mana wae tengah hina ieu balai punten di bener bisi kasinggung ieu mah heureuy
daya niat ngaheureukeun kana salah sahiji agama demi alon teun ya semohon akang ya kumaha urang nadi nu matak tadi dia ngaji ulah kaluar tina diri teh lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirupna ya ieu mah ka batur we tuluy neuleuh teh kasalahan batur dikorekan kasalahan batur di kieu-kieu sirik pidik jaikan yaya iren paras teh dudupak numpak ngumpat semua ujug ria jeung takabur ngahukuman batur we ai sorangan teu kapikirkeun sedengkeun cek katerangan ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim geura saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur iya saksi kabohongan pribadi ya semohon akang sabab lamun urang hayang nyaho ka Gustina kudu apal heula ka dirina di mana urang geus apal ka dirina mangkang bakal apal ka Gustina di mana urang geus apal ka Gustina mangka ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa ngitung tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup anu kagunganna cinekna la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran ya akang hebat akang aduh aing ngadenge kitu jorei hayang ka masjid rek salat cenah rek salat ngaliwat babatok sia nyaan akang teu sangka akang heueuh nyamuana naon urang ngomong kieu nah maka jeung naon da pangeran mah mun teu na ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran mun teu na ka jelema teh gumantung kana kebersihan hate jeung gawe anu saleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantenna tah iya leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-lincin luncat pulang udar tina tali gadang dah leuwih hade jelema bodoh dah laras jeung tibatan pamimpin anu jalir janji mah ya teu sangka nuhun bebeb aduh nya sami-sami komar semohon atur nuhun bebeb sami-sami bobob naon goblok teh cai panas Malum atuh da namanya kenging naheur paneme goblok di bejaan goblok atuh lah bibir aing meni nyeri ngahianat wae sia teh karasa sia dadan baru kana kumaha deuleu kakara di dunia sia ku panas ieu kakara sakitu geus uduh ala komo engke di Cianjur Cianjur mah tau cok lir pen iya ge barang nuju aya dina impal wasana katingali ku ieu maruti rayina maruta tatangkalan palikido cing dararokdok atuh sasatoan monyet talun satan gajah lalumpatan jerapah lalumpatan mau ngamuk maung oge sami lalumpatan sadayana lalumpatan dukaya naon kitu kayanan bagong kita tolonyong Kang daun tingali itu nah itu bagong kita tolonyong ke naon cing dararokdok itu jeung dihareup itu satu lalumpatan ka dieu di ya angin padahal mah tah sora naon eta tah toke aya toke tah aduh eta toke sagede kitu deui ke sagedeung da di leuweung bawa eme panayagan goblok ye beleguk make polo goblok atuh mah nya eme ieu teh angker da maleuweung mah nya di leuweung angker aya eme teu make eme di dieu mah sia teh itu sato naon Kang Karensi darah timang badan. roti
Panayagan turun goblok. Di leuweung itu Kang roti. Dicacang sia ku aing. Walah tingali Kang itu satu naon anu lompat itu monyet taluncatan dulu. Ai. Itu naon monyet taluncatan dulu. Ulah. Badak. Kang eta naon? Suara badak. Waduh. Ada badak teh apa? Saudara kumaha nya? Dan badak mah cara ngomong nih. Waduh, badak. Tiga marhaya cara ngomong. Nyari si Dodoy euy. Ayo urang teang naon ieu tadi. Aya sanes ieu teh Arya Bima utawi Raden Bima nuju ngababat alas kamar. Boron oi. Naon maksudna teh euy? Woi. Ke danu di dieu teh aya duaan eueuh lobaan cita aing sorangan. Tah sia teh sok teu make polo gitu tah. Aweuhan. Lamun nyari mah. Iya, hoi. Sok. Boron sia goblok. Duh. Sok. Ai sia. Haket tenera aningali wala ala haket tenera aningali ningali ingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga alah leuweung aing beak alah leuweung gandeng raputan Rapi'i Rapi'ah urang ajar ja goblok kayak di bisi lain ieu jelema na hei jelema anda apa woi suraan anjir sama nih aing Bima aing Bima anjir Kang suarana gede Kang namun aing suara kieu adan aing di masjid ngapoe Abdi di komat. cek kudu make memran meureun ngarannaneun aing Bima iya di mana anjeun aing di Astina Astina di Astina iya bangsa naon aing jelema ke aing rek nanyakeun hari itu di tukang dibabat ku saha aing goblok sia usia geus Pika puluhan kela di hektar. kela sakedap di kapina-pina teuy sadeus ngaruk sia kawas lain manusia wae goblok ubatur di pelakan sia aya engkau ngamumule yang ada di rabutan di babat gitu aya anjeun saha dengan akeun ngaran aing aing Maruti teu nanya sia goblok saya teh Tahan. kapina-pina teuy saya teh goblok ngabae teh Mancing teu ngeuna sia teh
mancing-mancing gamek. mancing-mancing gamek aing sia heh batur hayang kenalan ulah goblok sia teh nyaho aing jager Cijoho anjeun baruta jeung maruti tuh nya da ieu mah nyahoeun goblok teh naon maksudna ngahadang ya lamun maneh teu nyaho aing nu ngajaga ieu leuweung Ya, iya. ha oh jadi anjeun nu ngajaga ieu leuweung bener aing polhut Anu payun, polisi hutan anu payun. urang ajan teh nyaho aing ti busbes buser Anu ayun, buser so teh di dalam alam jelema di dieu mah busbes cing tong ganggu wae anjing atuh sidik aing gegeran